Oke teman-teman ya, kita jajan manus dulu tuh, mantap. Harganya berapa mang? Sabar aja teh hijina. Gope. Aduh mirah bisanya. Oke teman-teman tuh aya nu ngantri. Itu mah sarieun di kamera teh. Nah sarieun. Tuh sarieun awis dah. Aduh. Oke teman-teman ya kita. Tuh pareman sieun di. Oke teman-teman ya, sieun di kamera. Mang kenging acis nanya abi nupit. Ah, kieu baru. Dengan jajannya. Sing Nya. Tah teman-teman ya. Harga nanti ya 500-an, mantap pokok namanya. Tuh aya nu geus ieu nu saya. Pesenan. Oh iya. Senang. Sok kapali maneh wae pangidar. Abdi. Mohon. Kapalih Muara, Panghuban, Cipari, Mohori, Susupan, kadang-kadang ke Cihaur. Dia di Muara Sibuja lapang. Ai kanu mode samenan, mode hajatan sok raja. Oh, tara. Nah, rada terselaminya Pak, ada di jalan kitu. Tahun. Kadang ganti lah cuanki. Oh jadi. Mang lain teh lami-lami teh mang. Oh. Oh jadi teman-teman tah hirup mah kudu cara si Mang ieu usaha model dagang cuanki, arek dagang banos, arek dagang cilok, daripada enak maneh caricing cedak kulnya. Bararingung tah kudu muka usaha seperti Bapak ieu. Jadi urang teh ulah cicing dina Curug Batur ieu we. Riweuh na Curug Batur mah. Cicing na Curug Batur. Aya ieu mah kan mah cicing dina Curug Batur mah kumaha urang. Oh aya nu meuli sianan bebas. Coba dina Curug Batur mah. Ieu heula itu heula kan ripuh. Urang teh kudu pat mentai nu kieu mah kan bebas. Bebas tuh usaha. Modal nyarira teman-teman. Jadi jadi motivasi nanti kieu nya ka manehnya. Ka maneh lah. Anu hayang hirup sukses, bahkan jadi jelema beunghar, bahkan jadi jelema terhormat, berwibawa tinggi. Jadi urang teh teman-teman, urang teh kudu bisa boga usaha. Jadi ulah cicing dina Curug Batur wae. Urang kudu bisa robah nanti dina bergaul. Tah urang teh kudu gaul. Jeung model jeung tukang dagang kieu teh urang teh kudu gaul kumaha cara dagang, kumaha ieu teh naon resepna naon. Seperti tanyakeun ieu teh model nyieun banos kieu teh kumaha emang hayang ngeunah teh, hayang boga pelanggan teh kumaha. Tah kitu. Jadi urang teh kudu bergaul lah jeung orang-orang sukses seperti si Bapak ieu. Nya. Tah gitu. Jadi ai banos mah cenah guys. Itu mah si teteh itu mah sieun ku kamera guys. Jadi cenah licik cenah Mang cenah nu mere menang duit. Nu kenging acisna ieu. Oh, mau menang duit kieuan mah. Jadi ieu mah hanya sebatas naonnya, kekontenan lain-lain. Mun teu menang duit, anu menang duit mah dagang, nu menang duit mah digawe. Teu menang duit di videoan kieu. Nu aya meureunnan menang ka era. Nu aya naon ku sabab menang ka era. Oh cek batur naon ngomong sorangan kieu seperti kieu. Nah naonan kan tah kos nu gelo kan gitu, tapi urang mah moal soak ku ucapan seperti itu geus teu bebas dan teu ngarugikeun batur ieu. Geus kitu. Tah kitu ka teman-teman tuh aya konten creator Ada suhu tuh. Oke teman-teman, ada suhu. Ada suhu nih. Halo suhu. Saya teman-teman ada konten creator juga di sini. Hah? Oke teman-teman, sekian terima kasih ya. Aku mau lanjut lagi ngakutan batu. Pokoknya kalian yang masih ingin merubah diri ya, ingin sukses, perlu banos Mang Budin mah. Beda horeang mandir. Jalan bae lah. Oke. Benar. Teman-teman keula nya. Bisi aya nu bisakan anu hayang banos Mang Budinnya, alamatnya di Silinyang lah.
ya video udah pasti tersebarna di daerah Sukaraja hungkulnya. Jadi lamun ieu teh bisa ek nu ek pesen sok we aya nomor teleponangan cuman Mang Bidin teh teh tara nyoo HP-nya mangnya. Aduh lamun aya HP mah resep teh ku sabab naon? Engke teh bisa dikontenkeun. Nah, bisa urang enak adonan jam sabaraha eta termasuk konten. Tapi da memang ai meureunnan resep mah da hese jeung meureunnan ka hiji meureunnan HP-na eueuh meureunna. Tapi insyaallah Mang Din abi lamun sukses dina konten kreator seperti kieu nya nu cek batur mah cenah konten teh menang duit pada mah henteu. Hese dan nu menang duit prosesnya tinggi. Jadi persaingan antara video nu alus jeung bermakna teh sangat ketat ku zamanna mah. Lah pokona mah soak lah. Jadi butuh strategi, kecerdasan dalam utak-atik video, dalam mengedit, dalam kurang berdialog di kamera, bener kudu kuat mental segala macam, sangat ketat. Gitu. Ketat teman-teman. Mang Idin, ini kan dari bulan puasanya. Ya, jadi wadah kan kemah? Oh, 2 poean deui teman-teman. Mang Idin teh enak teh tapi kumaha meureunnan mal bisa usaha sabulan heureun. Menang 11 bulan. Aduh, teman-teman kelak. Kayu ucapan anu ditunggu-tunggu ku urang. Manehnya, maneh pejuang kuli heuh. Maneh pejuang kuli arek tukang naon. Maneh heuh digawe wae nya. Tah, aing tukang dagang kieu mah da ek eureun bulan puasa teh. Jadi moal digawe. Da gu sabab naon? Geus boga bekal. Teman-teman. Jadi moal ieu non Lamun hayo wae bisa. Di dunya moal karasa betah. tah dengekeun Ibaratkeun. Ucapan Lamun bisa sanajan hirup sederhana itu tuh usahakeun digamarkeun bulan puasa teh alam akhirat. tah gitu. Lamun urang teu bebekelan 11 bulan. Bulan puasa teh kudu toh-toh. Tah gitu baru dah. Nah, jadi mun urang modal di dunia teu bisa nyimpen ke akhirat. Ripuh di akhirat. Gamaran tapi bisa dirasakeun ku abi dirasakeun Tah kita gitu. nyepan. Tah gitu baru dah. Abi mah teh kitu. Tah gitu. Sanajan keur dagang usaha tapi aya dina keberkahan. Barkah teh mun di barkah hiji mah saeutik teh ngeloba bisa mere ngasahan katakan. Tah gitu. Bukan ngomong sesalaman heula nya. Hatur nuhun nya entos berdialog abi sareng tukang usahanya. Ya abi mah tukang buburuh teman-teman ruksak lah. Jadi aing ngomong kieu teh kos nu hareueuh abi mah paham, cerdas apa naon. Soalna ripuh hirup mah. Tapi edakeun bae nya mang hirup ripuh mah nya. Da mal dahar. Tah gitu. Pokoknya Oke teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya mohon maaf ada salah kata ucapan saya yang menyinggung atau membuat Anda aneh karena saya belum berkelas dan belum punya didikan yang sangat tinggi. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang kayak